Tadi nama iseng jualan tutu teh ari pas di PO keun tembus 70 bungkus. Ieu ti subuh anu neuk tekan tutut nepikeun ka duhur can anggeus-anggeus tingali atuh da ieu teh nepikeun ka 3 jolang. Tuh tinggal di dieu teh 2 kali perebusan anu kahiji direbus nepikeun ka asak terus diwasu deui terus disamaraan. Karena di dieu teh abi teh can meser samarana matakan jeung nu geulis we ka warung heula ieu teh tuh cenah sabari mau jajan nu geulis teh tuh Masya Allah enjing kenehnya tinggal ieu teh bergotong royong atuh nepikeun ka sarerea. Di dieu teh dongkap pizza cenah anu pesen pizza oge amannya ya tos dongkap tinggal. Ieu teh kaleresan mamah oge pesen 1 box dipiheulaan mah kusaha coba ku incuna ieu teh da keukeuh mau pizza cenah meuni tos wangi cenah neng teh mau. Da ieu mah dagang lagi sagala pokona namanya nepikeun ka tutut-tutut didagangkeun. Ieu mah bener bergotong royong teh tinggal atuh da pesenanana geuninganan tidak disangka-sangka nepikeun ka 70 bungkus. Tadi nama paminta anu mesen mah ieu mah cite kanggo tuangeun nyalira we cenah da si Aa ngahaja ngalah ka jangari cenah kamari teh nyalira coba bayangkeun menikat asa melang gitu init sorangan. Tapi na teh da ari pek mah geuning hasilna na teh nepikeun ka 3 karung. Ih asa lebarnya urang coba atuh PO keun deui teh. Rada minder teh soalna seueur anu icalan tutut oge komo atah namanya nepikeun ka pamirah-mirah kitu nu jualan teh biasa we pajatoh-jatoh harga pangintan. Matakan ieu teh di PO keun asakna teh teh ieu mah saha we teh nya. Ari pek mah geuning Masya Allah tabarakallah meuni seueur pisan anu pesen teh. Matakan ieu teh digerahkeun we sakeluarga besar titah ngabantuan. Tuh di dieu teh abi teh nuju motongan heula daun bawangna supaya seungit apanannya ari ku rempah-rempah mah kitu. Entos digodog sakali teh tuh langsung diwasu deui digeroh deui pokona mah ieu mah cenah bersih pisan supaya henteu pait. Tuh tuluy di dieu teh ditumis heula bumbuna Masya Allah tinggal menikah saakatel ageung ieu mah asli hajat deui teh. Musi mamahnya ti kamari masak wae ti payun masak kanggo anu 100 harian almarhum Abah ayeuna masak tutut besar pokona mah. Porsi besar atuh da tinggal ieu teh nembe anu pedesna hungkul nepikeun ka 2 baskom ageung teu acan anu orina Masya Allah pisannya mugi we barokah. Tuh tinggal di dieu teh bagian naon cenah mungkusanana. Di dieu teh ieu teh tutut pedes cenah gitu Masya Allahnya menikat wangi kieu ieu mah rempah-rempah oge atuh tinggal meuni bala kieu. Moal aya acara beda sabeula atawana aya nu seueur aya nu saalit soalna ditimbang jadi sami ukuranana nya. Jadi henteu aya anu abi mah asa saalitnya eusinana teh moal da ieu mah disamikeun nya. Pokona mah hatur nuhun pisan anu tos jarajan di abi.